Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta simkuring Nurul Maulidah ti kelas 10-9 nomor absen 31. Simkuring baris ngadugikeun biantara anu judulna ngawangun sasobatan anu sehat sarta ngahindar ti bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka Gusti Allah Nu Maha Gafur, margi ku rahmat sarta hidayahna urang tiasa kempel ngaruing di ieu tempat dina kayaan sehat walafiat. Salawat sarta salam mugia salamina kacurah limpahkeun kajunjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna, dugi ka dinten kiamat. Amin. Pawilujeng kersana para hadirin, para ahli psikologi, sarta rerencangan panitia anu parantos ngaronjong ieu acara. Tepangkeun nami wasta simkuring Nurul Maulidah salaku wawakil ti tim psikologi anu baris ngadugike sababaraha hal ngeunaan pentingna ngejaga hubungan hade jeung sesama batur. Hadirin anu ku simkuring dipihormat, dina daget ieu urang sering ningali ayana fenomena bullying atawa nindas sesama di sakola, di tempat damel, atanapi di lingkungan sosial. Seueur anu nganggap yen guyonan kasar teh hal biasa, padahal urang teu terang kumaha perihna hate jalma anu nampi eta tindakan. Naha urang kedah ngeureuneukeun bullying. Urang sadaya diciptakeun beda-beda, sanes pikeun silih hina tapi pikeun silih ajenan. Dampak psikologis korban bullying tiasa ngalaman depresi, trauma, dugi ka kalungitan rasa percaya diri. Hubungan anu sehat bakal nyiptakeun lingkungan anu produktif sarta jauh ti rasa sieun. Ngajalin hubungan hade jeung babaturan teh kuncina nyaeta empati. Hayu urang jadikeun ieu tempat perkumpulan teh minangka support system anu positif. Sanes tempat silih sikut atanapi silih rendegkeun. Kirana sakitu anu tiasa kapihatur, simkuring ngaraos sieun kakirangan dina ieu biantara boh tina basa anu kirang merenah atanapi tina tata krama anu kurang sopan. Bobo saponan carang sapakan, hapunten anu kasuhun tina sagala kaluputan. Mugia naon anu digiakeun aya mangpaatna pikeun urang sadaya. Hayu urang babarengan nyebarkeun kanyaah saneh amarah. Stop bullying mimitan ku silih hargaan. Urang kedah silih hadei. Rukun sauyunan teman. Lampah kudu silih hadei, sangkan loba pisan teman. Melak tomat dina bata. Wadahna tina carangka ulah ngahina ku kata bisi batur jadi luka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.